mudah-mudahan biasa balumba timur Ulah jadi ayah unak-unak unak-unak di mana apa sore eta ucuk nyekan kepan kenal lemari tai calon menyakir nya mudah-mudahan sudah calon tenanjir deui mandir deh insyaallah mudah-mudahan karesan sesepuh urang anu biasa kitu manso langgutna geus ngangkunkeun mudah-mudahan oge mohon ngelakuin majeng khusus anu ka punraka oge kali apa kumaha aya situ bojong Cibodas cain belah kidulna aya pila tempat pangisan sajeng pila tempat pangisan kumaha aya tuh kan mau deui muligara mekar loba kuku puluh daratan nuyuriknya resep maduna cepat nuyuriknya resep maduna kajeng ditinginnya kurikum si gedang ucap ucap cinta aneh muala kagoda katresnan mulian sanajan loba gogoda apa moal mereka goda ikan hiu makan jaat aya piu nu hajat ikan hiu makan opak aya piu anak-anak aya kene jang ikan hiu makan hui bolet artina itu lain ya tadi goblok atuh sia teh nu sagala dihakan atuh oh sugan teh mah di apa yang eta lauk hiu itu cenah saer teh sekali maot belegu kieu atuh belegu ikan hiu di atas kota artina I love you nu botak ikan hiu makan keresek artina ai siom nih hidup-hidup teuing teu nyam dan setetong cuan kieu can diseuti kabe ai tong keung teh aing geus dipesek taun hi emang bakareun hah bakareun moal amal jadi dina reuneuhna ge duh Gusti ngagung ai mana ieu berat badan hah turun sabaraha kilo turun 2 hari naik naik mah aya 2 kilo 3 kilo din beuki ngaleucikan ieu urang mah aja ieu beungeut teh dipermanenkeun ke hideung heeh supaya teu robah-robah pan aya mah aya beungeut temporer heeh sakabung hideung sakabung modal urang mah aja dipermanenkeun di hideung tuh oh ulin urang mah ka pantai kumaha laguna teh tuh jadi poho deui aing mah kieu teu kau nabeuh kau banget teh sirah teh saya teh jadi ongkosan ku si adi ge tapi aya lurah heeh nyanya tepuk tangan kanggo palurahan ton hah salah sahiji mana anu janten kepala desa mau ngajeuna resan sagala cinta seni sunda modern segala digarap aja nama isuk aspal jalan kusaka dikenangan ku si Erwin Pak Kades itu Pak Kades
pakai celana SMA nganangan. Lamun sumpah ulah demi Allah demi Allah. Ulah mamawa Allah sumpah. Nya ulah katanya. Usai demi Anton. Urah paros. Kumaha laguna teh sok. Hujan utan catripitan eta parawan. Eta rapawan, Parawan. rapawan, Parawan. rapawan, Rapawan. parawan saya serius. Aing ini salah. Sok bisa. Salah pergaulan. Bray. Ini dong lagi ngajak ka kapaksa ku ini sangke oh. Oh, Posisi rada jauh dikadikeun seutik. Geus kitu dikitukeun. eta pabadikan ngomong kumaha le? Oh jika ada kain ngomong mah cenah aya abdi nanyok teu keuna aya menipas. Bahan seteh. Masalah rumah tangga mah ulah tapi ka kitu le. Komo seteh rumah tangga model tatangga aing mah tah. Kumaha? Tatangga aing mah nya. Heuh. Aya kosipang nyeum, aya bangkeling nyeum, aya kirinta sapoe 2000 nyokot. Bakat kuliah loba hutang le ya. Eta motor nyo saal kali dijual 2 juta. Nah mah kene dijual. Yang bayar hutang goblok. Aslinya tahu ikut tahun kalau usaha rumah tangga batur. Ngajak jauh siapa? Siapa tahu ikut tahun kalau usaha rumah tangga batur. Aslinya gelo kok. Maksudna nanyakeun make dijual murah-murah teuing. Aja bayar hutang. Kan tadi ngomong jangan bayar hutang tuh aing buat bukbek. Di kira-kira nih mun ka rumah sakit tanggung jawab di. Hah? Aing kata lagu teh kumaha eta pola teh geus buncutan deui. Presiden Indonesia eta Jokowi. Eta Jokowi sok bisa Oke. diwiti deui. Ujang nota can rimbitan. Eta parawan. Eta Jakarta sadunia. Eta Jokowi. Hayang dijetot. Mana siap? Aisyah. Jokowi mah presiden sana seperti ini goblok. Aduh Gusti. Lamun dia lamun jago tinggi sadunia mun baheula Muhammad Ali mun diganti ku Muhammad Anen boy ngawas. Oh, nyaho atuh. Muhammad Ali sok bisa lah. Ah sia Muhammad Karba. Heeh. Muhammad Bang Galajan. Nah, teh. Bang Galajang mancan make Muhammad. Can udah haji teh. Haji Haji apaan tore? Celimah tore. Heeh. Ieu ngana nih. Wah. Oh, iya edan. Nyawer goblok tuh. Oke. Siap. Ujang nota can rimbitan. Eta parawan Anu sok kemari kalapa. Muhammad Ali. Hayang dijetot. Banyak saya teh Muhammad Ali bangsat kalapa Aisyah. Aisyah dipikir-pikir anjing nyanyi teh sama nama sia aing. Maksud ame bener deui keun anu sok maling kalapa eta mah monyet. Eta mah nyemot Monyet. nyemot Monyet. nyemot Nyemot. monyet teh. Nyaho aing sok sia. Ujang nota can rimbitan. Eta parawan Akeu ganteng mirip monyet nya aing mah bal monyet HD-nya. tanyakan ke ibu-ibu di hareup. Ibu kantos ninggal bujur monyet. Kieu lenang teh buluhan. Ieu sama mending ngahina kana sirah wae ah. Dengan hina teh. Ayo hiburan lah eta, udah sunatan mendingan sok eta. Sok aya silat. Heeh. Biasa eta teh baheula mah lamun budak disunatan teh dipapag ku pentas silat. Pancasila. Mana bisa silat? Oh, gitu. Ieu masalahnya euy contoh di dieu nya. Contoh. Contohan. Lain lain. Ah, palurah. Palurah contohan. Ku aing tenangan. Sudi. Duh, aing buang aing palurah. Dina seni mah teu aya lurah, teu aya naon, kumari seni mah akrab. Akrab. Oke. Oke. Teu naon, sok bang garep bang. Jetok wae. Oh, sotek kades. Nah, mun di kieu na mah Kades bahasa sotek sing sopan ka kades mah. kumaha? Oh, sok sedek langi. Leguk. Teu menang kaleuwihan. Sok. Ya, biasa lagi. Sekali nongol gocap punya. Lurah kantongan kasinggung perasaan geus mah mere duit. Oh, saya tahu ulah tapi mau kasih perasaan. Heeh. Anjing calana teh sok wae. Apa ulah turunan si ulah. Sok Sok contoh aja lah. Sok kenangan Pak Kades Baros Anton Wikius Erwin. aing babarengan jeung sia 3 bulan partigo jadi deui gereja. Sok babarna Leme teh aing teh contoh. urang pangrineh. Gol dulu atuh sia teh. Aing sudi babarengan.
aing teh hideung jeung keresek sia teh. Oh, Ieu teh contoh. besok aing ningali atuh ayeuna mah. Oh, laki. Sok. Anjing hade. Oh, acan. Siap. Lain merengkel goblok. Saya teh teu batur tonyok-tonyok siku-siku kalah merengkel. Gitu, aku bawa kalaca, Di, boy ieu mah kudu panasan. Mun si Adi teu panasan teh normal. Berarti ternyata kita. Di, gocap. Rese si Adi mah teu ieu teu panasan. Jelema teh cuek deh kieu nya. Hah? Naon? Kieu kun. Pola aing jeung mode dibukakeun, geus dibukakeun ieu bodo-bodo. Nama pola baheula goblok. Mana teh baheula mah jeung kode. Ah, jeung mode teh kita merengke, le buka le. Pas dibukakeun kurang ada bodo-bodo. Emang naik kudu katipu ku jelema gelo. Bukan teh mana mah baheula, manehna jeung si Enyot. Aing teh tukang tipu kudu katipu cadu kali. Teu sudi najis. Iya, Le. Kusorangan curahan. Iya, hese. Dukel. Iya, banyak cecek. Iya, bener. Ada bodoh. Silakan. Iya anjing. Silakan. Iya ketinggian. Untung atau setera Pulau Batur. Pola batur naon teh anjing. Pulau Adam dengan Anton Rikuyo. Saya burun buru kan. Studi. Demi Allah. Benar. Tinggal. Aduh. Aduh anjing ketemu aja. Mana aing disiriki sama dibodor pun. Karena duit Pak Ejo. Sok silakan kumaha rek. Hiji tonyok, dua siku, tilu jamret, opat tajo. Papan tonyok, siku, jamret, tajo. Tonyok, siku, jamret, tajo. Tonyok, siku, jamret, tajo. Gerakan anak teh, tonyok, siku, jamret, tajo. Mau sih yang satu sinagis? Cek aing oge mata kula mere salamar, mun aing salamar ewang jadi aing rugi mulangan. Ya, main silat. Apunten pergi ka uninga kasadayana penonton abdi ungi ieu Peryogi Artos sasetorakeun motor. Upami teh cumpon kajen ngacak-ngacak panggung tah. Hapunten pisan anu bade nyawer mangga ku abdi diantos abdi mah ieu akan saweran teh bade disumangkeun ka burang kali yatim piatu. Anjir teu sangka maneh sosialna gede saha yatim piatu teh. Aing apa yatim piatu demi Allah aing mah butuh. Lihat uang itu ingat dengan tikade. Dilihat di Terawang di Sakuan yang meuli beas sudah. Tak gitu. Tak itu di siat teh. Hiji tonyok, dua siku, tilu jamret, opat tajo. Oh, siap. Oke, ya. Ya. Hormatlah ka hareup. Daria Seri. Apalagi itu aya rombongan calung rekan-rekan orang sadayana. Kalasan aya Pak Ustad. Jika palih pengker aya Pak Lurah, Pak Anton. Ieu ka dieu aya Cecep Lele. Ya sudi najis aing kudu ngahormat sia. Harga diri goblok. Maneh di Gusti nu Agung justru maneh lamun hayang dihargaan batur urang heula kudu leuwih hormat ka batur kakara batur bakal ngahargaan ka urang. Sia mah ulah cuat kanu hideung ponteng kanu koneng. Jelema mah hormat teh kabeh oge. Dan sia geus tara dididikan agama wae. Naon sita kalah ditakis? Wah nih edas Allah. Tak gitu urang mah karek menang cepet mah. Jadi gitu siap. Hormat. Aku hormat ya. Hareup. Hormat. Heeh. Apalagi kitu. Ieu kapengker. Ieu ka akan. Anjir maksakeun aing hormat. Keun bae sok maksudkeun ge. Si ani kalau juga Dracula. Kau. Kali panaulan bagi kita mohon. Gongna teh siap. Takol gongna. Mata kayak goong tong dipulas ku bodas saya gede Jadi sorana kitu. Ancak tina laung. aduh busing nih saya teh ka modal Ieu teh geus we saya teh ancak kena gong teh ku ikan tampele gitu tah. Jajakeun. Wan mangga wan. Wan. Apa ieu wan? Mau. Nah, Pak Wawan. Ya. Asa kali dokter di rumah sakit. Bapakna Adi.
Wan aku ngabagi 25 hese wan. Pada PHP-kan ke aing namanya saha. Bener PHP-kan ya. Aduh. Cacakan jadi kepala desa makana duit sakieu butuh. Cing mikir atuh ton sia teh pan aing mah panayagan pangalah leutik. Mane mah jadi kepala desa. Anjing aing katipu goblok. Mane jauh-jauhnya akar aja duit Kurang lagi kurang haek tamahan atuh. Tah mun sareng ti sade ieu. tong dibilang kana rumah tangga batur. Duit. Paujen, anu katurun paujen. Mudah-mudahan paujen ting kagetosan kulangkung ageng. Amin. Ting enga diangkat ke tanah suci. Amin. Anu teh nyawer moal didoakeun. Betul. Mahale. Di Islam mah anu nyawer anu mere nu teu mere ge doakeun. Oh iya nya. Sok ame didoakeun 2000. Ape? Sangkan tebih balai. Heeh. Cakat rezeki. Mereka menang sabaraha ya duit nya. Rek supaya gocap. Atuh anjing 250 deui nya kana satoran. Siap. Siap, gong kumaha? Teka pake gongna. Apa saya ganti gongna ku gong pondok. Kan bae penting mah silat teh kaburang kali cek Adi. Mudah-mudahan cing cager-bager bener pintar. Manganyakeun silat ya. Siap. Bae aing mah gong pada besok teh. Siap. Ieu isu kaorangan celanangan hiji deui teh. Teu boga deui. Lamun cek urang pak tumbang, dopak gedingkeun ngahormat. Istirahat le. Istirahat dalam pantonnya. Mangga mangale. Tapi lamun balik ton ulah poho mereka kan jadi kepala desa. Real biar ge nipu ka urang. Soal nipu mah kurang kembangkeun. Ulah-ulah dibakar soal nipu mah kurang kembangkeun anggur. Kabeh ini tukang tipu kan gelo. Tak tumbang, dopak gedingkeun. Eta ngahormat juga ibu PKK. Oh, ngahormat ka silat cenah. Sana sekasidahan. Tak ubah, dopak gedingkeun. Allah. Kesengat jadi kalahnya. Kudu make irama. Akan dina seni mah kudu sabobot, saigal, sapihanean. Sabobot, sareungeun, saigal, sabobot, sapihanean mah jeung hormat. Pak tumpang, dong pak, dudingkeun. Kan genas eta. Make seni. Make seni seutik tah hulu, make seni seteuin botak permanen.